jangan lupa ya kamu nonton. Ini YouTube-nya lucu banget. Namanya adalah Temulawak. Di like, subscribe, komen, di share sayang. Jangan lupa. Sakieu ge geus uyuhan ka dieu ka ditu. Doi, lurus ke kiri apa ke kanan apa lurus doi? Lurus Cep. Cep. Cep, ayo gerak. Ayo doi. Ceng. Aisyah saha? Uceng. Masa uceng gitu amat? Maling meureun sia. Cing. Uceng mah. Jaga nyala banget sia. Udang cing ngarep dulu. Uceng mah. Jaga nyala banget nak. Masa kos gitu amat? Kos di rumah Edan. Ampun, ampun. Uceng sama. Uceng. Ngacain ganti. Nyala banget sia ka dia. Namanya teh budak empatna. Lah, sia hayo sia dihajar pun sia. Lah, kamar sa budak empatna. Kiamat hirupnya. Di imah gawe di kebugan doang ku kolak. Tadi imah lapar betul. Buku jadi kieu deh lah. Salah naon Uceng. Duh, sebenarnya orang udah kemana sih yuk? Neangan budak Cep. Oh neangan budak. Oh sia sih tadi salah jalan segala. Nges lah yuk. Hai Cep, udah Cep. Ayo ada budak. Yeneng tawang ono lintang cahayu. Aku ngenteni jandamu. Mas Saat. Ceng. Mau kemana Mas Uceng? Kemana teh ngaprak? Dari ketoprak. Man ketoprak sih. Si laparnya. Teu lapar-lapar. Man teu lapar-lapar, emang tuh boga beuteng. Ih, teu beteng-beteng. Kudu Uceng capek. Ih, Ceng, teu ka mana? Kamu tuh sebenarnya siang-siang tuh mau kemana tuh Ceng? Kok udah pakai sarung aja? Muriang, Muriang tuh apa, Ceng? panas tiris. Panas tiris. Panas tiris. Panas tiris ki opo ya?
tapi kok rambutnya Uceng enak sing beda ya. Kamu kemana Sat? Nambah gondrong ngono. Curiga ki aku karo Uceng. Kenapa ya? Hei, Aku mau nemu Pak Dimas jegat kowe tapi juga tas lole los dol. Uceng menanya. Tadi ono ke mana? Aku mau bantuin Pak D ke ladang. Mau ikut nggak? Nah, itu kan jelas. Pulang baca terpugu. Bisa yuk ke Pak D. Mas, ayo sana ke Pak D. Oh, Ceng, Ceng. Di geringnya. Mir, asa can nyela adoy. Tisu can kajel atau batokna. Itu jam sakit mancan ayahnya nak ker ulin jeung si Acep. Keudeng sorenya nak ka dieu mah. Lu bener Nir sia. Bener lah, sabar bae, sabar. Iya, tak aing geus tahan jasa, geus yang minta maaf aing ka nyana. Merasa bersalah jasa aing ieu. Mangkana geus geran teh si Adina. Jangan ka mana tuh Nir. Ih, aing mah nyawa sorangan budak kos kitu mah aya di mana bae. Kos teh nyaho bae sia mah. Atuh mangkana sabar. Keudeng ka timu nyana ka dieu jeung si Acep. Tenang bae. Tenang jeung tenang bae Nir. Nir, saya inget tuh nuhui aing tadi di nu dicabut ku nyana. Oh, kunaon emang? Mani ka impikeun ku aing Nir. Cie ngimpikeun si Aduy. Ayeh. Lah, cie. Banyak geus aing tadi jalan sorangan. Lah sia aku jelema ngising bae nang jelema teh. Lah, atuh sia lambat ya si tadi ku yang diajakan ge. Ih, aing mah. Sat. Saya ada itu. Ente wa, ente nyala. Kemana dia budak? Eta sadeuy, berang-berang pakai samping. Itu kenapa deh kamu marah-marah terus anu? Biasa kalau datang bulan angot dia. Walah yung wis tuwek kaya ngono ya. Hei Cep, berang lucat. Mula doy. Bisa, ada jalan sorangan. Hei, Sat. Woi, bisa Sat. Bodoh tuh masalah, yang penting saya timu sial Sat. Iya tuh. Aduh, aing niat teu minta maaf ka sia buyar kabeh. Geus. Astagfirullahaladzim. Tadi sia doang sama kering, Pak. Tuh. Saha itu? Ayo, Ceng. Geus. Gawat. Sia cenah dek minta maaf, malah ada tanda tandai bae sia. Cukup, Lir. Cukup, Lir ngomong ke aing. Lepas, Lir. Lir. Lepas, Gus. Awas. Tah, geus lepaskeun ku aing sia. Kebangetan jasa sia Lir ke aing. Ampun aing mah baturan kos kitu. Sia Nir, babaturan ku tega-tega teuing aing mah. Main jungklekkeun bae aing. Ai sia cenah dek minta maaf ka si Aduy. Geus lah. Kamana sia? Minum aing. Amatnya kerisuk digebukan emak tadi dibabatkan waniran gara-gara bukil lah. Woi. Ya Allah, Ceng, rambutmu udah iso kayak gini tuh, Ceng. Ceng, ibu sih kurang jadi kieu. Ente naon Tuh. Wih, Ceng, aing minta maafnya. Tadi sia gara-gara misalkan aing dibabukeun tuh ku waniran, nya. Oh, kaje. Maafnya.
Ceng, cerita tuh eta buku kunaon panjang gitu, Ceng. Ini tuh tadi siang, dia tuh katanya gara-gara meriang. Kok meriang bisa ke rambut? Tah, buktinya. Gas. Jadi kieu. Sampo mana sih? Entah. Sampo takutnya. Sampo ya. Nanti ya. Ya Allah, ini buku yang jadi kia kan panjang kayaknya. Kumaha namanya ya? Nah, jadi gitu. Oh, gitu. Ya, Ceng. Ih, saya masuk aya bae. Geus lah, ayo ulin lah, yuk. Ayo. Mau ceng izin. Izin kunaon, Ceng? Geus keren kieu ganteng. Ayo, kos uang keur ngora. Ayo ulin yuk. Ayo, Ceng. Ayo, buka tuh, buka. Oh, kieu ganteng, ayo. Ayo, Ceng. Wih, keren. Op. Woi, lihat dia kayak kepanggih waniran. Ayo, lihat dia, orang ulin ayo. Ayo tuh. Ayo. Apa asar tuh udah adat bae ketemu. Aduh itu babaturan. Wah nyul senang kaing. Ngeresokeun kabeh. Ran. Lain gitu. Aing teh bermaksud gitu, Ran. Geus cicing ah. Cenah sia ulah ada dan baru. Ada. Memang ada yang kieu ada kumaha sia tuh. Cenah sia hendak minta maaf ka si Aduy. Boro-boro aing geus hayang minta maaf ka Adoy. Geus males aing minta maaf lagi. Jadi kieu, Ran. Ah, kieu bae sia ti tadi kieu bae. Ulah ada adat-adatan lula tuh, piceun tah sifat adat-adatan teh. Sia kan nyaho nir adat aing kumaha. Kos teu nyaho bae sia ka adat aing. Atuh mangkana piceun sifat kos kitu. Piceun teu kumaha aing teu piceun teu bisa. Nyana nanyeun ulah bae gitu. Makana sing sabar jadi jelema teh sabar. Ah, geus capek, sabar. Geus capek aing sabar bae. Makana dengekeun heula, ulang adat heula. Sugan bae si Aduy teu sengaja nabrak sia. Geus puyang aing nir, puyang nya teu. Teu pugu-pugu aing main tumpakan bae. Teu kumaha aing teu kesel. Makana tanya heula. Tanya teu kumaha ditanya. Tas tumpakan aing main leumpang bae ka ditu, nyabarkeun sia. Ayo. Makana kedeung timuan heula jeung aing. Males. Namun sia gitu terus moal kelar permasalahan. Ayo kedeung timuan si Aduy. Embung. Nah, ayo. Embung ah. Ayo. Embung. Aduh, sia bae ka ditu minta maaf. Itu. Tuh kan, suara sia memarkeun beak. Ayo tuh. Embung. Geran. Embung. Sia embung-embung terus hayang sia kumaha, Ran? Hayang aing. Nyana ka dieu nyamperkeun aing minta maaf. Ulah aing nu nyamperkeun nyana. Kan nyana nu salah ka aing. Tuh kan suara sia jadi beak. Makana ulah ada datatan bae. Terus ayeuna sia hayangna kumaha sih? Kamari sia cenah hayang nangan si Aduy. Ayeuna si Aduy titah nangan sia. Cukup nir. Tikoro aing garing ya. Jadi aus aing lah. Gara-gara ngudag manuk ya, benang mah henteu. Mendingan aing mentang nginum lah kawa aing lah. Capek aing. Nyel bareungit deh. Tapi aing sih dicekek kawa aing. Ah, Mun nyana teu minta maaf ka aing. Ulah sampe aing ngajolkeun jurus. Ngerti sia nir? Good. Sabar, Ran. Sabar. Tanah, air, api, udara. Ran, tangguan.